kabeh gigis ku si Karna. Iwati anak aing si Gatot anu ngacung dibawa ku si Kresna, dibawa ngobrol ku si Kresna, nanyakeun raga katinengna dina mangsa nying hareupan si Karna. Tuluy Ieu tuluyna. Kasep Gatot Kaca anak gua. Wah, aya pikir saeunaun mah. Gua teh susah rek ngomongna Kasep. Dah. Yes, kulan. Asa heureun kuleta. Laras. Perkawis naon? Anu bakal majeng dina poe enjing teh nu bakal jadi Senopati ka hiji ti pihak Kurawannya Teteh Karna. Laras. Iya. Kabeh geus apa? Yen Karna teh ngabogaan hiji senjata anu ngaranna senjata konta. Laras. Iya. Ngan kabeneran eta senjata konta teh bisa dipake teh sakali. Mung sakali eta teh. Iya. Teu bisa eta senjata konta dipake 2 kali sababnya parantos tugas sing ti Mahadewa. Yen eta konta teh bisa dipake dengan sakali-kalina. Laras. Iya. Sidengkeun dina poe enjing teh poe Pageto anu bakal maju ka medan Danalaga teh tuang paman Arjuna anu bakal nying hareupan Karna. Kabayang upami Arjuna nying hareupan Karna. Dah. Moal kiat Rama paman lamun eta Karna masih kena ngabogaan senjata konta ngan uwa berat omong Cekap gua. Kasep Cekap. maksudna Parantos kahartos ku putra dalam Gatot Kaca. Dah. Kumaha Aden? Ulah seueur saur wa putra dalam Gatot Kaca sanggup jadi senopati kahiji dina dinten enjing nyata bikin mingharepan ka Wakarna. Dah. Sanajan Wakarna kagungan senjata konta, putra dalam parantos terang yen senjata konta teh anti na kaula. Dah. Tapi kaula Gatot Kaca ieu anu dianti-anti ti bihari, didagoan ti baheula, diantos-antos ti bareto. Moal munur sasiku moal ngejat satunjang beas kanggo putra dalam. oh jadi saya sanggup bikin ngelawan karena sanggup. Aduh Asep pan apal eta konta teh bakal jadi antina anjeun. Kumaha lamun anjeun mati ku konta? Wah, Dah. putra dalam Gatot Kaca ridho kaula mati di medan jurit perlaya, di medan Danalaga hancur di medan tempur. Topati jiwa raga nyawa dari palar keselamatan jeung kemerdekaan bangsa. Ridho putra dalam gua. Demi negara, demi bangsa putra dalam, sabab putra dalam yakin upami kaula gugur di medan tempur peraya di medan Danalaga bakal timur ribuan Gatot Kaca anu bakal datang. Aduh Dah. Eta Asep anak gua rugi kaki itu eta sasauran. luar biasa salira Kasep. Cing tenang gua. Cing tenang. Putra dalam bakal mancing eta Wakarna bikin ngaluarkeun senjata konta. Duh geus teu bisa ngomong deui wa Kasep.
cing percanten ke putra dalam nanging hapunten pilih aya kalapatan putra dalam ageng semua terdalit pilih putra dalam Gatot Kaca masing pati temakaning perlaya di medan Danalaga upami paratos dihapunten ke uwa dalam baginten melongpong jalan ke gedung tewa Gatot Kaca anak gua dihampura gua asal dihampura mudah-mudahan anjeun bakal jadi contoh bikin generasi nu bakal datang yen dina mangsa ngabela nakala jeung bangsa teh pamrih estuning celik putik sakera malah seping pamrih biduana putra dalam bakal nyiapkeun bakal nepangan Kangjeng Ibu Kangjeng Rama sadaya para kadang sadaya pada tepangan ku putra dalam mudah-mudahan anjeun aya dina lindungan pangeran sae wa mangga permios wa Gatot Kaca dina dinten enjing lir muning rarakitan lir kuda papasangan antawis Gatot Kaca sareng ieu Karna ngalepaskeun senjata-senjata anu ararampuh nyata ditojokeun ka Raden Gatot Kaca nanging daya hiji panah anu tiasa amles tiasa tirak ka Raden Gatot Kaca margi Gatot Kaca oranana beraja kang tumama mulai pakarang anu teureuk ka Raden Gatot Kaca sangka si Gatot Kaca laras kula panah aing nu nepi panah aing nu teurak ka si Gatot Kaca laras wa Karna keluarkeun panah-panah teh wa hayang nyaho wa keluarkeun panah-panah teh Gatot Kaca tarima ieu panah ti aing hiji panah bakal ribuan panah nu keluar awas ya bijikeun panah dewa ayo wa eangan panah leuwih seukeut asa heula atuh wa asah wa mintul wa asa heula kedua disangak jeung eta mah panah teh tina kulit wa pilarian tina besi wa dugi ka ngalonyeng ngaledek ulah ngalonyeng si Gatot Kaca awas ya kurajan lami-lami Gatot Kaca supaya ieu karena ngaluarkeun kontak
dilonyeng ku Gatot Kaca, ditoelan, diheureyan jawan wa. Wah, bijikeun wah. Bangsat sia. Turun. Wah, bijikeun wah. Lami-lami ieu karena emut kana Purwa Daksina. Purwa wiwitan Daksina wakasanana emut kana senjata konta. Atuh konta dikeluarkeun ku ieu karna Gatot Kaca. Lamun bener-bener anjeun sakti mandraguna kunci papa atau simpen jana kulit. Tingali sia aing rek keluarkeun konta. Ledeh batur. Karena ngeluarkeun konta. Gatot Kaca tadah ikon tadai awas. Wah, honor Gatot Kaca kabur. Kalor Gatot Kaca honor. Sumuruk di Megawiru anyatlan di Megamalang ngancik di sajabaning langit sajabaning aya arwah nuka kalayangan nyilik-nyilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan jaya. Daya sanes arwah nakala pendana anu kapungkur masing pati temakaning perlaya. Arwah nu marakayangan ku bumi hante ditampi ku jagat ditarima komo lamun kuno kawasa. Nyata kala pendana guruna Gatot Kaca oge pamana Gatot Kaca. Dina mangsa pada ngalepaskeun nyawa ya kala bendana janji moal bakal bisa mulang ka alam nirwana sateu asana bareng sareng Gatot Kaca. Laras. Lajeng sedengkeun Gatot Kaca nu jadi beberiknya ku senjata kontak. Anu salarasna kontak parantos teu mampu ngabeberik Raden Gatot Kaca anu sakitu cepet lirtatit atau ya kala bendana nyeretkeun ieu kontak leuwih cepet kaayaan nana
anu antukna Raden Gatot Kaca ambles nyata ku senjata kontak. Halo, waktuna lo. Tingali ku Raden Gatot Kaca senjata kontak langkung cepat atau ya kontak amles kena patuangan Raden Gatot Kaca keris mancing warangka margi dina patuangan Gatot Kaca aya warangkana ya kontak dina mangsa jaman tutuka anu kangon nek-nek tari ari-arina ya Raden Gatot Kaca amles kayaan Gatot Kaca ngagibrig sawak-awak koset kaya nekar. Lo, ieu emang lo. Waktu nu dipandang rahayu wanci anu mustari ayeuna alo kumang rek dibawa ke alam nirwana sabab mang jadi arwah marakayangan ku bumihan teu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa wayana lo hayu jeung mang ye kala bendana lo man Ridho putra dalem paman nanging putra dalem oge bakal jadi arwah marakalangan marakayangan namun putra dalem tacan bebeakan paman dina berjuang widian heula kaula paman tingali karena anu anegleng dina kareta korek notokeun maneh kana kareta karna paman sok kumang dilalajuanan Gatot Kaca jiwa juangna luar biasa ningali karena anu masih kene dina kareta dikeseng ya Gatot Kaca mebeuteun salirana kana kareta Gatot Kaca nyerorot kahana dirina kaancam pati loncat dina kareta atau karetana ancor nyata katibanan yep warugana Gatot Kaca anu masih kegerungan kene nahan ka nyeri nyata dina mangsa sarak karatul maut wah aduh bus Gatot Kaca
anak aing bae hari itu anak aing bae hari itu anak aing pahlawan anak aing pahlawan anak aing pahlawan anak aing mangwaspada nirakaton pada tumarangan nampu nyoreang nyawang katukan nyoreang nyawang katukan wis kena dehen penasti yakar sayang itu yang anak aing baik mimiti aing sedih tapi kadieuna aing bagja boga anak kabela negara jeung bangsa kari-kari sia jadi pengecut anak aing sakit teh hotata apa patina musikarna ayana agan ganeng ayana we sia panuju sia carekan wae bapak aing pencet agan pencet geuleuh teh bapak aing ayana jadi aya anak putih teh tadi bejakeun kana boga hajat mentong mental lakon dia capek itu dalangna yang dua kali global ya mana yang lakon dia jadi dua itu heeh suwana tambahan deui amin Bapak Haji ya Bapak Haji Suherman Herman Saji Bapak Haji Suherman Saji Saji teh siap saji jadi gitu inggih tah geningan Arjuna teu kudu jauh-jauh nyokot contoh mah gening tuang putra Gatotkaca cacak sahanapun dina ngabela negara jeung bangsa cing inget kade bener maneh teh boga alasan kitu dengan kade dina pangperangan geus eueuh dulur sabab dina pangperangan kabeh ge jadi algojo teu dipaehan bakal maehan ulah ditingali lanceukna ulah ditingali dulurna tapi tingali musuh satru kabuyutan anu bakal ngancurkeun nagara jeung bangsa eta dina hate teh atuh hatena anjeunna lain maneh teh niatna ulah rek niat ngalawan karna salaku lanceuk anjeun tapi niatan dina hate maneh rek ngabela nagara jeung bangsa eta ai niat ngabela nagara jeung bangsa mah rek saha wae urang mana wae ti mana wae panca kaki kumaha wae anu rek ngala nyawa ka anjeun dina mangsa anjeun berjuang wajib anjeun bela diri sabab anjeun geus janji nyata rek bakti diri ka negeri sabaraga ka negara sumpah satria anjeun penasti kersayang dumampar Arjuna barang di pasihan wejangan oge emut ka Raden Gatotkaca ngagebrai jiwa sumangetna atuh dina mana anak gilig yang Arjuna dina dinten enjing nyata bade nying harepan Yuda ngalawan
karna aduh iya naon Arjuna atur sieu nuhun laksa ketika bingahan yang naon teh ngagebrai manah kau hate kaula dina dinten anjing kaula moal mundur tina pangperangan moal mundur moal bener iya Kakang Bima net papunten kaula Kang tadina kaburu kuasih kaula sanggupin dinten anjing ngalawan karna mana sia sangem kaula sakali dia yang nanya bener timalan adi aing haul aing timang ku aing iya mong ih adi aing nuhun net bagja agan nuhun agan nuhun kadina uak parantos ke nuhun bar sami-sami agan abdi ge hoyong ditimang aduh mong iya dibalangkeun panuju sia kodaran sekalian aya ngadak gore aing ka sita tah aing ti beubeut lain sedih ngadon atoh lain nulungan mah aya uak kabita lirben iya barang Arjuna nyangemannya terjadi senopati ngalawan karna sing horengi obrolan teh disaksi ku para dewa margi dewa ge parantos hariwang kuayana Arjuna bade mundur tina pangperangan atuh dina mangsa ieu Arjuna sangem ngalawan karna para dewa surak hambal-hambalan wireh Arjuna bakal jadi senopati ngalawan karna margi ieu perang teh antawis Arjuna sareng Karna dianti-anti ku para dewa atuh yang ngotipati Jagatnata Raja Triloka ngurus ngutus Resin Rada kebayaning dewa nyata kanggo masihan hadiah ka Arjuna wireh Arjuna kersa jadi senopati ngalaga ngalawan Karna alat hei ulah kaget kurang dunya ieu kaula Akang naon Akang aduh anyir ti luhur datangna deuleu gaya bagan gitu gaya bagan gitu alah moal uka-uka tuh tapi aku ulah kaget pot so ya kaula pot kurang mana so mana orang cikaduetan tukang kredit lain lah naon tukang kredit di luhur ngiridit ke naon ti luhur da lain manuk jelema itu teh lah nya juga laporan kumaneh ulah kitu mau ngah kuing masieun sok we ku aka nya rasa urang ka nyai Assalamualaikum Waalaikumsalam hei naon naon keluar sia keluar no sebut dan aya hal-hal nu bari situ dugikeun lan aduh aing nyerakan keluar bari ngerek naon ka jero sirik we ka anak teh nya boga anak boga proyek punten ka penggerahan aya naon pot aya naon-naon kulan cek aing oge tah dulu anak sia dipencet sang wae pencet nya gantungan aya naon pot dan aya naon mohon Naon Akang teh? ada laporan abdi gede teh kulan laporan naon jujur antar pintu abina ieu teh Aya Akang kumaha teh? da moal teh heureuy teh si goblok teh heureuy aing nyaho tong geus care eta mah kitu lamun teh heureuy sapoe teh utah tong carekeun Akang atuh
Ari Sidawala ka mana pot nuju dinas bulan dinas naon nuju sibuk naon pasea jeung ucing Parebut naon. nah ai meningakeun bulan aya tamu semuhun tamu ti mana duh kada ti luhur si edan tamu nanaon ti luhur sia pencet kenyakan pencet tuman Karena helikopter. tamu ti mana aya dewa bulan ti luhur ka dieu di sawarga bari nepangan salir aya dewa semuhun dewa naon dewala bulan cek aing oge agan tojos tak kuku agan tojos tak matana koet agan tunclem Kos ka budak geuleuh teh aing Gele-gele teuing teh geus satiwa. jadi aya tamu ti dewa sumuhun bulan luka dewa naon da abdi mah teu wawuh nya cik atuh nuhun pot nuhun samangsuna bulan sok keluar deui ai mangga dari dieu mah isin mangga permios kan kan mangga pot nuhun samangsuna kan ini sia bade bulan ieu Pak Baut tuh semua baut. heuy Saya ngareret. heuy oh tong baut heuy Untung teh nonggongan gitu. ayo heuy tong baut bae rek kitu wae teh heuy Hei, deuk teu ka kolot we. heuy siadan sia goblok ai teh diwaro teh si dorakan ungtut sia Ngagoda we ka kolot teh eta mah. ulah kaget ye kaulah hei abiasa Arjuna aya dewa munur anjeun munu net belah itu net imalan kakang karya ulah kaget ye kaulah hei abiasa mangalingih dewa mangalingih damang abiasa aduh gening aya dewa semah ongar sana maya semah kaula ini dampa sampean patuka dewa ditampi nuhun abiasa semah kapihatur hongar sana maya nuhun Arjuna incu yang bagja kasep bagja nuhun sareng saha eyang sorangan eyang tadi ya sugan teh tihang bieu mah bu bima jaluk malum aing ura bisa tata priyogah yang mulianya teu nanaon bim teu nanaon jeung saha si eyang ka dieu sorangan we nuhun yang ka dieu ya aya naon aya hal-hal nu bari terus dudugikeun nuhun ya nuhun aturanun Gusti Agung Kakang Semar si muhun si mahaturan dawuh nun nuhun punten kapengkeran Kakang Semar mangga sekali dipunten kapengkeran punten mangga mending gebeg aing Kakang Semar eta dewa nepi ka hormat kitu ka bapak aing Ngajen. Ari akang are-are ka kolot. nah naon-naon maka jeung dihormat baju gitu gablek oh eta teh dewa nyer batur mah nyemah ka bapak aing mah hormat aduh punten kapenggeran Bapak Semar Bandar Nangka Ka kolot. yang ninggal aing Kos kamaru we ka kolot teh eta mah. Wah,
Deni rahingkang samya sampun prata satengahing padepokan Kasa-kasa ngamuntang tetep sang-sang badan Iwal kapanutan urang ka Gusti Coba. Numur bengalam Wakarti ka Gusti Numur bengalam Ayah Bapak Guru Acim Cikadueta Hayu Ah, urang iya. sasarengan Pak Guru Acim Cikaduetan Coba. mujikan maha emang sangkan aya kakiatan aya dina katentreman Ari Pak Uli Sukasari tacan mulih aya dina katentreman sing nepi ka akhir zaman Pak Uli Sukasari Pak Kubu Sukasari sing nepi ka akhir zaman Kasopono kasangkan panjang Wakumu ben-ben Sono kanjang parating balaka Sono Kang Riki Hanya kawe. Kurang wajib tumari makan ngarasakan anak Pamantri muhtar Coba. Jalma nu teu kumawasa anginku Kerasaan jeunah Masih ngapi katulengkah tincakeun Jalan kajaga Pak Haji Suherman pahala geus kapirepah ayeuna mensingiatna kebudayaan kasenian
kaget den nirahan ningali ingkang samya sampun prapta ingkang samya sampun prapta den nira sadayana anu aya dilepet padepokan kaget ningali dewa lumungsur ti kahyangan mun nirahangan dika asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kaula dina dinten ieu dah laras kula taingan wengi kaula ngimpi kalagragan bulan eta ieu buktosna ieu buktosna geuning kasumpingan Mahadewa haturan Mahadewa semahaturan rawuh keyang haturan yang nuhun abiasa nuhun pembakti kabeh abiasa Arjuna Bima oke kakang Semar simuhun ditampi nuhun kalayan kabingahan ku kaula aya naon ieu teh kahiji nama kaula teh sono eta kula kaula teh hoyong penak sareng salira abiasa nyaeta anu aya di dieu di padepokan saparenga di Parewana nyaeta ieu padepokan teh anu nyitak jami-jami anu berkualitas kaituna sae sapertos Panawa apa dicitakna teh di dieu dah laras ieu Kang digemlengna teh di dieu di padepokan Parewana nyata supaya ngadidik jama-jama nyitak-nyitak jama supaya jama jadi jama anu cendekiawan supaya jadi cendekiawan anu utama dicitakna teh di dieu leres kahijina eta kaduana teh muaseur anu dipisangem kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja dah perkawis naon nyaeta kaula teh ngeman pancen ti yang otipati jagat neta raja Triloka aya hal-hal anu baris didugikeun nyaeta ka khususna ka Arjuna oh ka Arjuna nya perkawis dah kumaha kula ari para dewa sadayana teh Bima sadayana para dewa teh dina mangsa tadi dina mangsa Arjuna nyaeta dititah jadi senopati teh rek mundur tina pangperangan para dewa sadayana ngahuleng garaga meneng ngolohok temangkadu sabab hariwang para dewa sinyis kubisi rempan ku kaayaan bisi Arjuna teh bener-bener mundur tina pangperangan Batara Samutut Benuk Batara Brahma amek-amekan Batara Basuki Jeding kulantaran Arjuna rek mundur tina pangperangan gitu abiasa para dewa sadayana muruku sunu dah bararaeud ku ayana Arjuna rek mundur tina pangperangan tuluy ditingali nepi ka dieu nepi ka tadi Arjuna nyaeta nyangupan rek nyinghareupan karna cing sarorowok surak hambal-hambalan para dewa sangat juata perlu manten bayar-bayar Batara Basuki menepi ka acir-aciran suka Batara Brahma anu engklak-engklakan Batara Samu nepi ka nyuuh abrug-abrugan pakating ku atoh yen Arjuna rek sanggup jadi senopati ka hiji ngalawan karna atuh teh kitu sabab ieu perang na antawis Karna jeung Arjuna teh anu dianti-anti ti bihari didaguan ti baheula di atos-atos di bareto
dijangokeun ku para dewa teh ieu timalan geus direncanakeun para dewa rek lalajo antawis Karna jeung Arjuna aya nu meuli suuk aya nu meuli kuaci aya kumaha we rek lalajo final sepak bola kitu tah antawa Madrid jeung Persib Madrid jeung bunga pewenang deui. iya eta dewa sok lalajo bola nya gaul dia dewa ieu nya pokoknya jeung Madrid jeung Persib Ya lah. nepi ka kiamat ge moal panggih Wah. Tidak panggil lagi mah 60 non. asal di Madrid baik kita ngelawan Persib asal di Madrid kan kiper unggul Ya benar. lain ngahina dah tuh dah itu teh kudu ditingkatkeun teh kitu teh nya kualitas tingkatkeun kualitasna supaya nu ngomong kitu kritik-kritikan tah anu antukna yang motivasi jagat netra Raja Triloka mutus kaula nyata kanggo maslakeun hiji hadiah nyata kanggo Arjuna hadiah naon ulah euy alhamdulillah jang dunungan menang hadiah dulu bagja moal teu kitu hadiah ti Bapak Haji Suherman pasti Ya. moal teu dibere pulpen ngira jeung buku beres ya ngana gua dibere we hadiah ku Bapak Haji Suherman Mohon. mejana loba jam tangan mere geus ka dewe Beres. manya ai manajer dibere ai dalang nantu Oh, gua tuh enggak kesirikan nayaga teh Pak Haji aya 40 jami upami bade masih kita merek ngebegal kitu-kitu teh megarong ge aing munyeun hadiah naon tah ieu hadiah menikah diciput gitu jangan bika dipincuk gitu eta naon ya kita nasi bungkus naon hai nasi bungkus bima nasi bungkus di Hongkong aya tak ieu teh lepeusina teh nyaeta raksukan anu sami sareng anu diange ku Karna walau sugan teu peuteui pare leuy walah cai ge mah nya dewa mau peuteui pare emangnya Uli Sukasari Uli Sukasari unggah ka dieu aing mere peuteui pare we ka aing ketika akang kita geus bau nih diparap ku peuteui pare diparap ku entong ku Papa Uli Sukasari ya nuhun tung rek ngahiras ka aing mah yang murah eueuh doyot Baga Arjuna geura pake ieu hayang nempo anjeun geus make ieu Cing geura anggo kula. imalan yang sok Arjuna tarima inandak kumamrat madukia malaras inandak kumamrat madukia malaras nampi anugrah saking Mahadewa iraha dianguna ayeuna pake heula hayang nyaho Sok Hayang itu. ninggal. hayang ningali sok pake heula ayeuna imalan dia mah geus dipake buka deui tah isuk pake Ah, bade perang anggo. karek perang jeung karena pake eta bajunya saya timalan eyang Arjuna ngiring ka pengker kaula bade gentos acuk sok mangga permios yang ayo belah mana salina nyoy rek naon dari akang atuh hayang noong aing hayang turuwisan gede leutik itu juragan Arjuna nyoy aduh abiasa nuhun abiasa nuhun Arjuna dipapatahan ku salira nepi ka Arjuna ayeuna karsa sumangetnya tapi ngelawan karena pada dewa teh hariwang dewa teh hariwang bim pasti atuh inggih sabab ieu perang antara Karna jeung Arjuna teh perang anu dilakukan ku para dewa sangat juatal parumanten Pairobaya ieu teh kaporit
Kaporit berulen kaporit tak eta keun bae da di sawarga pada menang yang salah da yang jelema tah anu antuk lah surah hamal-hamalan atau para dewa sangat juata perlu manten bayar baya teh ku ayana Arjuna karsa jadi senopati ngalawan Karna teh acleng-aclengan para dewa Wah, kabrak-kabrakan suka tulan. gitu aya nu kaul oge para dewa teh aya nya eta mah parantos kodrat irodatna pangeran we panginten da urang teu tiasa leupas tina kersa sareng pangawasanna nu kagungan syariatna kaula hakikatna papan eta teh taufik sareng hidayahna pangeran da datangna taufik hidayah pangeran teh carana atana pijalana teh benten-benten laras lir benten iya ingin ya Arjuna parantos digentos raksukanana cahaya kilang kumilang tadi pikeun sasiri Arjuna belek pisan Karna margi raksukanana ya Arjuna disamikeun sareng aksukna Karna nur cahaya sesekarima nur cahaya sesekarima cahaya bilang wis ayana tobat mendingan gepuk yang sugan teh Karna si Jonet jika si Karna net bu nepi kata dipikeun sasieur kitu aduh muat rame isu kiai Allah yang Akang mireuwas ai sugan teh juragan Karna deuleu penting juragan Arjuna anjir nepi kata dipikeun sasieur kitu deuleu mun ceples asep juga aing lamun aing make mahkota kitu tah ye lain heureuy dewe bener lamun dewek make lamun dewek make dewek lamun jimat lamun dewek make babal sih teh Jarekan dicacak jago aing Kau pernah ngomong wah sih teh iya yang geningan pas dina awak kaula tah aing geus kieu mah omat dina poe isuk anjeun kudu make ieu timalane yang sok didoakeun poe yangan eyang mah moarek ngadoa anjeun unggul moarek ngadoa anjeun eleh sabab naon da dewa teh kudu adil nya timalan ngan mudah-mudahane anjeun sakabehna panawa aya dina kasalamatan timalane ya tah sakitu pancen ti kaula pikeun masihkeun eta hadiah ka salira kaseh timalan eyang warek lila warek lami rek lumampah teh ngajujug sawarga maniloka sakitu pamitan sanes bosenan permios sanes teu sono sanes waktos eyang ka dieu permios biasa mangga Arjuna mangga Bim eyang rek balik jik parmios ka saya Kakang Semar iya nu hapunten Kakang Semar kapangeran mangga parmios mangga rupina yang kau lagi mua bade lami pangin lenda bade rine heula istirahat heula kanggo persiapan dina dinten nyinggik Arjuna bahwa anjeun initna kapang perangan ulah rek mawa rasa dendam ulah rek mawa rasa benci sabab naon lamun anjeun init kapang perangan mawa rasa dendam kabenci kaituna sulit ati eta teh berarti anjeun teh gugur memeh tempur
perlayak memeh perang mati memeh jurit gamelangkeun pangniatan anjeun rek bela nagara jeung bangsa sinekna hakikatna nyerek deleg la ilaha illallah Iya kula. imalan yang jik kira lumapa yang aing rek balik ya nuhun ka si Eyang geus nyadarkeun si Arjuna ya si Jenet sami-sami Bima aing rek balik mangga Bim mangga mar tuturkeun aing mar hayu mar atuh si mabdi ge pada permios agan mangga Kakang Semar mangga mana barudak ulah yang pangi aing eujang kadia Kakang si lain kira unjukan tuh Akang euy itu disaur ku bapak kula nya tempo rek balik ke karena ditah ke jero unyuk-unyuk ka itu geus beak kitu pieunana nya nyaho sok goreng sangka ka kolot halah dah sampurasun kan rampes assalamualaikum waalaikumsalam lain kita tadi atau asup ka dieu apa tadi gak atos ka dieu ayo kada permios kula nabi teh jik mangga nya cing salamet di jalan lan cing salamet di jalan oh sumuhun pasti agan naon jempe henteu bingung we abdi teh bingung naon kada insyaallah loba heureuy loba weh geuning punten ka panggeran manawi teh muning bemaahna si teh pada permios wae abdi di gulan jik akeh lah kita Juragan Arjuna Bapak nepi ka kasep kok ditinggali Pak waduh luar biasa kitu ari jelema anu nyakola mah deuleu pangabdian anak bener-bener mah pangeran ge moal nangeui ti bongkokna nya nya Bapak nuhun Pak punten abdi sok ka Bapak sok tempelak ka Bapak sami-sami jang sami-sami geningan abdi campelak ka Bapak teh gede dosa Pak ka Bapak teh karaos ku abdi gede dosa ka Bapak teh kamari weh abdi leungit duit 3.000 jika dosa teh Bapak geus siapa dah hayang digentian kudunungan aing nyaho mata ngomong kitu teh kapangi aing assalamualaikum waalaikumsalam lain tadi atau ka dieu da wala ahna panteu tadi ge di dieu sim abdi mah ngan di luar da di luar oge jelas agan atuh nya sanes tuang putra tuang putu Juragan Arjuna kayung yunnya nya kayung yun abongkena teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah mah TS kaluhur dara TS kaluhur kapungkur Juragan Panu gitu pisan pameunteuna teh jiga Juragan Panu kapungkur dina ngajabat jadi raja di negara Astina sate acara digentos ku Prabu Dastarata anu teu ningali teh ning eta teh anak aing aingnya punten akang atuh poho aing sih teh anakna ya ada siapa cara maca buku goblok jadi kayak gitu sini kita ada anak biasa belum deh terlalu jawaya baik nya Juragan eta non teh Dastarata teh pan kagungan putra apan 100 disebatna Kurawa nya 100 pan putrana teh
Cacak teu ningali Nya. teh 100. nyapanya heuh eta cacak teh nempo 100 Eta jika lamun nempo 3 truk kana teh lain geus bosen dewe paraji urang. heeh mohon atuh agan bade permios abi bade tatan-tatan sanaos teh RT acan dina waktos enjing abi bade ngiring perang wayahna we da wala semohon permios agan mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, den tuh. Dah. Sanes agan abdi mah ayaku aneh naon sanaos bari jeung perang eta nu dagang mah seueur teh di jalan Seueur pisan bulan. nya dan usaha ngoda panginten moal sebuah ku di perong ku abdi teh oh ngarti aingna aing bodoh itu ye 200.000 ye Golosor. naon jeung masihan artos jabi ga aya bawa agan naonan bawa nanaonan ieu teh bawa agan abdi mah teu nyukeun artos nya demi Allah henteu bawa keur jajan Milih. henteu agan bawa agan ya arimu nuhun agan nuhun Ulah ada jajak kalau orang kasiron agan mohon mudah-mudahan kasihan agan cim janten jaminan di yaumil lahir amin moal ditamihan deui agan geus Sok nyok-sok jero. teu sia teh kumaha ngelakeun nya isin bada teh nyungkeun eta teh sarua jeung menta belegu bae Semar dari do tuh dari doeun sirik wae aki teh mun agan permios agan mangga hatur nuhun sami-sami da wala 200.000 Beres. Bagi-bagi. milik mati mana we Jual menang 2 bungkus teh. aya keur kasaritan. ari taun teh tong siri make jeung we gado teh si juri bener-bener teh jadi mah deui kepada permios agan mangga Semar mangga sanes waktos panginten jisim abdi ka dieu deui mangga agan mangga lan mangga oh sumuhun yang tuturkeun deweknya nya nuturkeun bapa mah nya nuturkeun ucing mangga agan mangga Semar lapur mun jangan Purwa mah tuh. Sabar wae. cing salamet Semar geuning ulah agan cing salamet oh amin agan amin noi bapak sugan derek mere ka aing